Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, wilujeng patepang deui sareng Miftahul Ridho Arja dina acara Warta Sunda. Warta anu baris kapindekan nyaeta bobotoh pesta di jalan raya. Geus jadi tradisi para bobotoh Persib Bandung mangsa tim kadedeuna rengse ngagelar pertandingan. Mulangna pasti konvoy di jalan raya. Bari aya-ayahan hidup Persib, hidup Persib. Minangka ekspresi tina kabungah ku lantaran timna unggul. Hampir sakur jalan raya di kota jeung Kabupaten Bandung baris diliwatan ku abringan para bobotoh anu rengse lalajo. Ngabobotohan main bal geus jadi bagian tina tradisi masyarakat di kota Bandung. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.